Terus tingalikeun di dieu wasalisu almaridotul bayyinu maraduha. Wala yaduru yasiru hadhil umur. Nya ceuk nu di luhur tadi teh nu kurang tos diloga. Aya opat hewan anu henteu cukup dipake kurban. Aya opat hewan anu henteu mencukupi dipake kurban. Hiji anu ceor matakna anu jelas ceorna. Yang nomor kaduana anu naon ngaranna pincang. Nah, eta kan menceuna ngaranna temen cukupi lamun kurang dipake kurban. Kajol adi di nomor katilu wasalisu almaridotul bayyinu maruha. Nomor katiluna termasuk henteu cukup kurang dipake kurban. Ieu tina hewan nu kurang sok dipake kurban baik onta maupun sapi, munding, embe. Lamun ieu hewan teh gering. Bari geringna eta jelas sekurang nama parah nya da ieu henteu mencukupi lamun kurang dipake kurban. Ngan kumaha lamun misalkeun ieu mah geringna teh ngan saeutik seperti dieu wala yaduru yasiru hadhil umur atuh teu matak madaratkeun naon. Lamun tadi teh geringna ngan saeutik unggul teu parah. Terus pincangna ngan saeutik doang atuh hade bae tah. Terus ceorna eta ngan saeutik tah eta mah hade. Ya. Jadi lamun rosa tadi teh bahasa lagi bayin. Nomor kaopatna ieu, nomor kaopatna eta nu kurung. Sarua ieu teu mencukupi